Sampurasun raga nepi kasih ku Gusti, puji sinareng syukur supaya di urang sanggakeun ka Gusti kumargi kasih mantena kumargi kamirahan kajembaran mantena urang sadaya masih dipasihan keneh sehat panjang yuswa eta anugerah barokah anu sumping ti Gusti kangge urang sadaya. Margi sadayana anu diasih dirahmatku Pangeran angtos margi kantos ngadangu hiji kekecapan anu dina basa Sunda unggalna kieu mun ngarasa kudu rumasa. Kecap eta ngandung pangartosan anu lebet pisan, ngandung hiji pituah, ngandung pangajaran anu luar biasa kangge urang sadaya. Upami urang dilenyepan di manaan mun urang ngarasa kudu rumasa. Mun urang ngarasa yen hirup urang teu daya teu upaya, usik diusikeun, obah diobahkeun, balik dibalikeun, tangtos urang teu daya teu upaya, henteu ngagaduhan kakiatan naon-naon. Lir ibarat wayang anu hirupna ku dalang, usikna diusikeun, obahna diubahkeun, hirupna dihirupkeun. Tangtos eta kana babasan hirup teh lir ibarat dharma wawayangan bae. Margi anu diasih ku Gusti leres pisan. Urang teu daya teu upaya teu ngagaduhan kakiatan naon-naon, usik diusikeun ku Gusti, obah diobahkeun ku Gusti, balik dibalikeun ku Gusti, ngandung hartos. Urang teu kagungan naon-naon, teu gaduh naon-naon. Awak ukur sasampayan, diri ukur sasampiran, nyawa ukur gagaduhan. Mana anu urangna teu aya? Sadaya angin pangarsa, sadaya asal ti mantena. Eta margina urang sadaya tangtos kedah syukur ka Gusti kumargi berkah-berkah Gusti anu sakitu luar biasana anu dibasikeun kangge urang sadaya. Satecana urang ngalajengkeun mangga langkung ti payun urang titenan pangandika Gusti anu dicandak tina kitab Jabur pasal anu ka-80 ayatna anu ka-12 anu unggalna kieu. Elingkeun abdi sadaya yen hirup teh kacida pondokna supados jadi jalmi anu wijaksana. Pangandika Gusti sok sanaos pondok pisan tapi eces jentre kangge urang sadaya. Elingkeun abdi nun Gusti yen hirup teh kacida pondokna supados abdi jadi jalmi anu bijaksana. Upami tadi urang ngarasa yen urang teu daya teu upaya sagala angin pangarsa, tangtos urang teh kedah rumasa. Tanda karumasaan urang ka Gusti diwujudkeun ku ayana ucapan syukur urang anu kedah ngalir tina kahirupan urang. Kumargi naon? Kumargi Gusti anu masih keneh masihan napas kahirupan, kumargi Gusti anu masihan kasehatan, kumargi Gusti anu masih keneh masihan kasempetan kangge urang tiasa keneh neraskeun sesa kahirupan urang dongkap ka dangat ayeuna. Eta anu kedah disyukuri ku urang. Syukur ka Gusti mangrupikeun tanda karumasaan kanu kagungan cipta karsana anu parantos ngaberkahan urang sadaya, anu parantos ngagelarkeun urang sadaya, anu parantos masihan hirup sareng uripna kangge urang sadaya. Jadi layak tur pantes upami salawasna urang syukuran ka Gusti. Syukur kumargi berkah-berkah anu sakitu luar biasa, anu karaos karagap karampa katingali, anu kaalaman jeung dialaman ku urang. Eta kedah jadi tanda bukti rasa syukur urang ka Gusti, nganikmatan mensyukuri setiap nikmat anu ku Gusti dipasikeun kangge urang sadaya. Warga ni pakasih ku Gusti laras pisan kahirupan urang teu daya teu upaya. Eta margina urang kedah ngarasa jeung rumasa yen hirup urang teh mung dihirupkeun, hirup urang mung diatur ku Gusti dina waktosna. Gusti nyaur urang mah urang tos teu daya teu upaya. Eta margina mangga supados urang sadaya ngarasa jeung rumasa yen kahirupan urang mung sakadar urang teh di dunia hirup ngumbara hiji waktos urang bakal mulang deui ka Gustina anu jadi sumber sagala rupi asal berkah urang, sagala rupi hirup urang sadayana bakal diuhikeun ka Gusti. Eta margina mangga tanda rasa jeung rumasa urang ka Gusti diwujudkeun ku rasa syukur dina sapanjang hirup urang. Saur pangandika Gusti anu kacutat dina Jabur 80 ayat 12 oge tadi nyebatkeun elingkeun abdi nun Gusti.
Yen hirup teh kacida pondok sangkan abdi jadi jalma anu wijaksana. Jalma anu wijaksana, jalma anu salawasna syukuran ka Gusti, anu salawasna nganuhunkeun ka Gusti, anu salawasna mensyukuri setiap berkat nikmat anu katampi dina kahirupanana. Ieu wios jadi panggeuing panggugah rasa kangge urang sadaya. Yen hirup urang teh henteu daya teu upaya, hirup urang diatur ku mantena, hirup urang diusikeun diobahkeun ku mantena, mangga urang sami-sami ngalenyepan ngarenungkeun ieu babasan sareng pangandika Gusti anu leres pisan sae nyambung pisan langkung-langkung di pangandika Gusti anu sanggup masihan hirup sareng uripna kangge urang sadaya. Wargi anu pikasih ku Gusti ngalangkungan pedaran anu singkat ieu, mangga urang sadaya sami-sami tapakur sareng syukur ka Gusti kangge satiap berkah anu karaos ku urang, anu katampi ku urang. Sangkan nami Gusti diagungkeun, nami Gusti dimuliakeun, eta bentuk rasa syukur urang ka Gusti anu kedah salawasna ngalir dina kahirupan urang sadaya. Mangga bios ngalangkungan pedaran ieu, ngalangkungan pangandika Gusti anu urang kaos, bios janten pangemut-ngemut kangge urang sadaya, supados urang sadaya salawasna eling emut ka Gusti anu tos nyiptakeun urang, anu tos ngagelarkeun urang, anu tos masihan hirup sareng uripna, anu tos ngatur kahirupan urang sangkan sae pijadieunana. Mangga urang sami-sami lenyepan tapakuran renungkeun sasangan malak mandar ngalangkungan pedaran ieu simabdi anu ngadugikeunana oge kaberkahan wargi-wargi anu ngadanguna anu ngabandungan ieu pedaran ngaraos diberkahan ku Gusti. Puji syukur mangga urang ngadoa sasarangan. Sadaya puji layak disanggakeun ka Gusti anu parantos ngaberkahan abdi sadaya, anu salawasna ngemutkeun abdi sadaya, yen kahirupan abdi sadaya singket pondok pisan hirup di alam dunya. Abdi sadaya rumaos teu daya teu upaya, usik diusikeun, malik dibalikeun, obah diobahkeun. Hirup abdi diatur ku Gusti, kahirupan abdi nyata mung sakadar dharma wawayangan hartosna simadmung ngajalanan kahirupan Gusti anu jadi puseur sagala-galana kahirupan abdi sadaya. Elingkeun simabdi upami simabdi ngaraos kajongjonan hirup di alam dunya, henteu ngagaduhan rasa rumasa karena setiap berkah Gusti. Elingkeun sangkan abdi sadaya jadi jalma anu wijaksana. Atur nuhun, sadaya puji syukur pasanggakeun ka Gusti, mung dilebat asmaning Gusti Yesus. Amin. Gusti ngaberkah.